alah hayang balik aja aku naon aduh manggadeng aing keur aduh keur nyawalan bata jeung na ye biar mah aing teh hayang tenang hirup teh euy hayang nyantai datang sieu masam urat jadi deui da aing lain aku naon kunaon panyaw anjing jelema ieu teh budeg buat geus lebaran bacakeun nepi ka kiamat ya moal cager-cager ceulina di beton budeg anjing aing lain bunga anjing aing lieur naon teu nyamung-nyamung jeung saha jeung situ siapa nyaho goblok atuh sia mah nepi ka kiamat ya moal nyamung-nyamung ngobrol jeung sia mah apa nyaho sia mah budeg tong boros sia mah leung rada kuat inungna ngagantung maneh nah teu nyamung-nyamung dititah meuli beas dan meuli keusik sawadikap tangplei panglai utang ina suai-suai merebai uang lebih manis daripada madu oh jadi urang teh nerek mehan anu ngaran Semar Badranaya dengekeun bahasa Thailand mah kayak teh cenah pangleuy jeung Semar hubunganna naon teuing anu luar biasa ieu lain gawe enteng-enteng lain gawe memeh dahar asup ka negara Amarta lamun teu ngabogaan pangarti anu masagi jigana sesoroh kojor aing kitu tapi percaya ka dunungan kaula percaya ka Gusti Prabu anu ngabogaan kasaktian kadugalan jika mardebat yakin mantan bakal biasa lepet ke negara Amarta kalian selamat hei sedanten ulah dia pelah tamtama hangkut buta kumpul jangan akan semua pangabaktos Gusti buka tapi kalian kapingahan Gusti diterima dikancang-kancang teuing ngobrol teh samohon Gusti kalintang bingah we abi penak teh salira ye nya taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wa faidin mohon maaf lahir di Bandung lahir batin lain bahar di Bandung samohon lahir batin Gusti nya sami-sami sumohon nya bagja pisan atuna kamarilin pangi apan mudik neme tiasa dines ayeuna pan abi teh mudik ke mana di si abdi teh mudik teh ka Waled di Waled gitu lamun abdi beti Waled asal teh pun biang ti Kuningan nya pun bapak ti Waled pun biang ti Kuningan lahir di Jakarta lahirna di Jakarta semun pan pun biang ti kapungkur dagang di Jakarta pun bapak sami dagang di Cianjur di Jakarta
tadi dinya panginten macang krama sareng pun biang sareng pun bapak teh keluar abdi di Jakarta lami abdi di Jakarta lila sumohon sabaraha lila 1 2 3 4 5 2 tahun uji ai milang 5 ai tahun 2 tahun semua abdi mah hilapan jalmina gitu tapi lami mah abdi mah di itu ya lami mah di Cirebon nya usaha naon di Ciuyah abdi teh dagang naon abdi teh usaha teh kana nogasin sumohon gitu bulan anu aya tatawan geuningan nya lamun ditato abdi bade nyerenteng upami abdi nyerenteng sanu ngahalangan geus diuk-diuk duh sumohon Gusti sumohon alhamdulillah Gusti ah biasa tepang di nah kamari teh mesen THR ka abdi ngantos apanan ayeuna mah teu meunang mere THR teh sanes teu meunang kitu pangen Gusti ai ka bawahan mah kudu nya manehna eueuh wae apan abdi na sibuk abdi na atur apan ayeuna mah usumna tuh THR teh di WA ka abdi nya daya dana abdi ge kana dana atuh kana parcel abdi resep pada parcel nya itu kulit minyak kelapa abdi mah resep teh dina parcel teh sareng beasna kue kongguan anu jero naranginang nih eta teh dioplos Gusti ranginang sareng kongguan nya di jero teh bara rubuk nih duh alah lain maneh jiga nu bagja kieu bagja tuh Gusti abdi mah salian ti abdi bagja tos lebaran teh aya nu leuwih bagja kanggo abdi naon teh ya Indonesia sareng Bahrain menang Indonesia Gusti berhasil balas dendam Gusti Bahrain teh eleh Gusti aya kasempetan jisim abdi nyata urang negara urang bisa maju ke Piala Dunia terbuka kesempatan Gusti ai Bahrain teh di mana Bahrain teh paling ditueun Majalengka si kijing eta bener teh gitu Gusti abdi mah kana main bola teh wah abdi merasa pisan Gusti nya favorit abdi mah komo timnas mah janajan timnas jiga tim Belanda ya tapi dah heuh lobana urang Belanda wungkul tapi teu naon da parantos di normalisasi naturalisasi oh eta teh lain normalisasi naturalisasi emanglah irigasi saya normalisasi oh teh oh abdi lepat manggadeng abdi tos ku wartawan di ieu di wawancara normalisasi berarti lepat ya kuncinya aduh gitu nuhun Gusti ya abdi mah nya eta teh luar biasa teh lah dimana komo Persib mah Gusti di atas angin Persib mah tuh masih di puncak wah masih di puncak dingin coy pokoknya mah ku Persib abdi mah Gusti luar biasa margi abdi mah darah biru semun ngapoe ngedahran bulau supaya naon supaya darah biru eta teh biru darahna ka UGD Gusti da karacunan abdina nya jadi darah kotor tadi dinya bijina lagu darah muda teh jadinya kumaha we cuman gitu Gusti ya abdi mah ka Persib mah pokona mah abdi mah margi jiwa abdi mah jiwa Persib bobotoh sejati nya Gusti uninga David da Silva ya saha nu ngalatihna sok saha nu ngalatihna maneh abdi naro saha nu ngalatihna goblok sun teh sia aduh yang terang lah si Ciro apa Ciro iya si Ciro apes Ciro mah ku abdi Gusti mah deket pisan baheula mah wah luar biasa abdi deket pisan Ciro mah
kabli teh si Ciro menyebutnya teh Kang Cep. Kang Cep yang mana si Ciro menyebutnya teh. Teu naon atuh resep kana bola mah. Sumohon, aya resep Gusti resep bola. Ai baheula mah osok main bola. Ayeuna tara main bola atuh. Olahraga. Nah, ada olahraga main bola wae atuh badminton ge olahraga. Lempang olahraga. Tinju olahraga. Teu tiasa. Numutkeun di SIM abdi hiji-hijina cabang olahraga main bola. Nah, hiji-hijina olahraga mah lempang mah kitu lari mah teu sanes olahraga, main bola mah olahraga. Komplit. Bargi dina bola mah komplit segala aya. Komplit kumaha sok dina main bola mah aya tinju. Tapi dina tinju tara aya main bola. Oke, dina main bola aya tinju aya. Nah, sok dina main bola mah sok anu garelut. Ai heuh nya tuh. Main bola mah lempang lari aya. Sok. Maka jangan aya kecerik. Kecerik naon? Nya jala eta teh kecerik. Gawang apa teh gawang teh make kecerik teh baheula mah. Baheula mah sepatu nggo dina gawang teh teh. Masih we goblok lieur aing. Kitu Gusti abdi mah ku Persib mah duka kumaha. Margi abdi mah turunan Gusti mangeudeunnya. Turunan kumaha? Turunan. Margi abdi mah pun bapa resep Persib. Pun bapak Persib, komo pun biang mah Gusti di kamarna tadi cat biru sadayana. Spray lagi biru. Pun biang mah. Kacana ge dibuat diparuh ku biru. Bendera piking. Pun biang mah wah ku resep-resepna Gusti. Nya. Jadi inu maneh teh Persib resep pun aki Persib. Hari nini tah nini mah Juventus. Mahiwa teman ini eta mah ku abdi dari aku diantep we Gusti nya di keluarga kartu keluarga ku abdi dina eta mah dari aku resep Juventus iya nuhun Gusti abdi mah kana Persib juga kumaha main bola ai Gusti bener tara main bola tara ari mandi bola makan tos panginten naon mandi bola mah budak leutik atuh Simon terang uninga mandi bola ya apa tapi bade naroskeun dupi mani bola eta ngange anuk henteu. Masya we goblok lieur aing. Pokoknya make anuk kasangalian Gusti make sampo goblok. Nya Gusti mah bade diangir ku main bola. Nya. Anjing mau balik. Oh, geus wawu. Anjing mau balik. Anjing mau balik moal. Kita kumilu wae. Mau balik kumaha? Alah. Hayang balik anjing. Aku naon? Aduh, mangkadeng aing keur aduh. Keur nyawalan bata anjingna ye. Bieu mah aing teh hayang tenang hirup teh euy. Hayang nyantai datang sieu masam urat jadi deui daing. Lain aku naon. Nakunaon panyaw anjing jelema ieu teh budeg. Buat teh geus lebaran bacakeun. Nepi ka kiamat ya moal cager-cager. Ceulina di beton. Budeg anjing aing nyawa sia teh budeg. Alah kete ka aing nanyakeun. Saha nu maot. Biasa kayak gitu. Bapak maneh maut. Innalillahi. Ubaran ku tutut aja. Hakan tutut ku sia goblok. Aduh, hakan ku maneh sia jeung kue. Jeung kue nastar. Budeg. Geranjeun tingalimu api-api ngalamun. Api-api merhatikeun tuh luak liuk tuh. Padahal ceulina mah mepeg teh. Ceulina teh sepi leuh atawa ngaguruh. Kasupan gaang we nya tadina.
hayang cekat tinggal wibawa tuh aduh anjing ceri dan ngucur celina mencret anjing aduh nyangakeun Sima pangabaktos Gusti diterima bulan tuh cek aing oge sakitu deket kulan aing nu jauh kadenge kan Gusti tong dijawab percuma capek-capek mending meser obeng we keur naon obeng rojok celina tuman nyangakeun Sima pangabaktos Gusti ae diterima sia teh naonana iya naonana naon kadengena si ieu nya ampun ya Allah ya Rabbi celina disonder mah euy kita merong ka ieu nya merong minta tulung maning eta henteu tempo sakedeung-deung ge merong gra tempo gra tempo iya ayo jangan malu-malu aku menunggumu Elgio lihat mama Cilu bah we merong itu ngaranna teh Elgio bapana LPG aja aing teh apalan sok lalajo aing teh apa duh pe sungut sia bau bangke sungut sia bau bangke alhamdulillah minal aidin wal faidin mohon maaf lahir jeung batin sami-sami sumuhun alhamdulillah hampura dihampura hampura dihampura tekengeng kitu dihampura anjing cek aing ge dihampura lamun batur mentah hampura teh hampura gitu pan aing ge kitu cek aing teh bete ngomong teh hampura ulah heureuh teu hate ulah teu hate urang pada saling dubarkeun pomo urang jeung babaturan urang teh bakal panggih-panggih deui aing ge nyaho anjing cek aing dihampura nepi ka bedang kitu anjing dijieun tina naon hate maneh nepi ka teu kieu dihampura anjing ulah dendam gitu dihampura anjing geus ulah dicengcerikan anjing dicerikan saha sia aing umina-mina teuing tah kitu dihampura gitu teu ngomong anjing Macelina sia alhamdulillah urang banyak dina bulan beres lebaran teh urang teh pan alhamdulillah syumohon biasa pan urang teh silih kirim jeung tetangga naonana syumohon kamari ge hatur nuhun katampi kuehna ku abdi nu ngirim sia anjing naonana nu ngirim sia naha kueh teh meni kurang uyah di mana ya kue make uyah sih teh alhamdulillah nuhun katampi pisan teu ngirim kue 2 keler katampina mah demi Allah hiji teu ngirim anjing digana nu nganterkeunana meureun hayang tapi teu nuhun jazakallahu khairan mudah-mudahan kasihan salira teh dijamin ku pangeran digentos ku rahmat pitulung pangeran teu ngirim kue eta opor raos pisan luar
biasa eta opor teu ngirim opor anjing Karena opor. nu masak opor saha aing mah henteu alhamdulillah nuhun teu sangka bersih hate geuning maneh teh jak bager geuning maneh teh lan Sumohon oh sae mangga Gusti mangga bade open house sae mangga iraha open house na Gusti oh mingon payun mangga naon Sumohon abdi MC na Gusti tenang naon Sumohon tuh ieu mah apaleun abdi masuk MC sok dakwah hongko abdi mah nya naon Sumohon segala rupa bulan oh saya kayak tuh hiji-hiji liri abdi ya eueuh nu ngomong aji diuk cacing diuk naon teu ngomong Yang BOG naon. saya maka Gusti diestukeun pisan para patugas parantos dikumpulkeun ngajakeun kitu patugas geus dikumpulkeun pan kitu biar gaji ente ngomong teh Apaan gitu? Sarana. apaan kitu cek aing teh patugas dikumpulkeun sia mah teu nurut Gusti patugas teh parantos dikumpulkeun geus tuh cenah acan geus ajeng beunang acan Balik kita mah. lami-lami nganti kadaling lisan makaten atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur lamun dunungan ngomong bagaya biasanya pan urang bangsa buta gitu pan gitu anjing bege siapa tegaul lalaju atuh wayang Kita gitu sararea ge. biasanya sararea gitu ka bencus anjing apaan dia gitu anjing siana budeg siana ceulina kapongpotan aing depan dia tuh anjing ai sia mah ulin yang nayaga tapi wa ka becus aya pikir sae naon ieu teh Gusti tah kitu kitu anjing we mah henteu ai aduh aya bahan ngagantung maneh aing mudah-mudahan amin mudah-mudahan anjing diaminkeun geus aya pikir sae naon kieu kaulangan nuhunkeun ka sadayana parantos kumpul ayeuna nuhun sami Gusti sami abdi ge nuhun di silingi heueuh kaduana kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja bade naon wereh urang teh nyaeta reka nagara Amarta bade naon ka nagara Amarta teh nyaeta urang teh ka nagara Amarta teh rek maehan hiji jelema uluh hei cikene lebaran jo maehan deui mah teh jiga geng motor urang teh mah teh maehan jelema saha ngaranna teh Semar nah kedah dipaehan maneh apa henteu dengekeun heula lain nanya maneh apa nagara urang awut-awutan kulancaran bencana samohon Gusti duh bumi abdi ge rugrug ku bencana dijual bade dibangun halus pasia we samohon pan ieu teh bencana teh di mana tah cenah mah ieu teh kuncina aya di Semar lamun Semar paeh ieu wabah bakal
gitu iya tuh gini aya nepi ka sia bieu berita aya kana cili sia bieu nepi yen urang terek maehan Semar dulu itu kahartos atuh kitu mah kaharti teu sangka geuningan urang teh terek ka balade entok aji kana hakaneun ngadon rek botram naon kada cilina si goblok Aisyah geus dahar acan anjing kana hakaneun sia mah ngadengena teh nepi kana celina hakaneun mah jadi iraha ieu lu mah ayeuna waktuna ayeuna urang ini sadaya sae mangga hayo bejaan anu lian sae mangga hayo pada lu mah kalakah merong jadi wey ayo wey ayo kaburu macet anjing one way ayo wey Allahu Akbar Di toel wae sih temada. ieu teh kumaha aing mah teu ngarti hayu ongkoh kudunungan teh dikumpulkeun trek badami tapi geus ngumpul di dieu cingra leos deui perintah we naon ieu teh dunungan teh keur amek Allahu Akbar lain dunungan amek bolot ceuli sia bermasalah jika nama dunungan nuju teu damang sia ceulina teu gering anjing ceuli sia gering dunungan urang teh ayeuna teh rek irit ka nagara Amarta rek maehan hiji jelema ngaranna teh Semar Badranaya ngarti anjing atuh kudu loba jahena anu kitu mah ai urusan ngabalado mah anjing balado deui wae Gusti nu agung aing kudu ngomong kumaha jeung sia ampun ya Allah ya Tuhan kami lindungilah hambamu ini ya Allah dari godaan si goblok ya Allah ya alah aing ayeuna terek init ka nagara Amarta anjing sabari hiji entogna Allahu Akbar nanyakeun entog alah Gusti kudu kumaha aing dibawa ke dokter mumu si anjing bener dokter lagi teu sanggupeun dan yang jeuna pongpet Ari ayun di ayun mah ayun anjing nah anjing di ayun ku anjing ditajong lain mana ditetali ku aing ditinggali ngobrol jeung sia meni uplek meni jiga nu akrab gitu katinggalina bunga lain bunga anjing aing lieur naon teu nyamung jeung saha jeung situ siapa nyaho oh goblok atuh sia mah nepi ka kiamat ya mau nyambung ngobrol jeung sia mah apa nyaho sia mah budeg tong boros sia mah leung rada kuat inungna ngagantung maneh nah teu nyambung dititah meuli beas dar meuli keusik tina rek nyangu jadi ngabangun atuh boros duitna dititah meuli minyak dar meuli oli manya bala-bala digoreng ku oli bayangkeun ku sia
Sok bayangkeun. Ditita meuli sereder bawang daun. Bayangkeun ku sia. Iwati aing wungkul nu bisa nyambung jeung sia mah. Nah, sabab aing mah ieu teh babaturan urang baheula keur SD. Da baheula mah teu budeg henteu. Nah, mimitina mah sia teh naek kana tangkal kalapa. Naek kana tangkal kalapa. Oh. Labuh. Dina tangkal kalapa teh nyoledat. Nu datangna teh sirah heula. Duk. Tina cerita teh, dug, cer. Pecah gedang telinga. Pecah. Kenang bencana. Kenang telinga anjing kenang pencak. Taiwati aing wungkul bisa ngobrol jeung sia mah. Nah, sabab aing mah boga carana. Aya tutorial bener. Kumacing sangat nyambung. Tempo. Main nyambung yang sia tempo, nya tempo. Tempo serikat tempo. Tempo. Anjing aing teh lolong anjing. Sok. Bisi maneh rabun. Tingali mun bisa mereka make video. Sebarkeun ka alam dunya. Teu nyaho gambar sia mah da. Tingali lamun yang ieu tempo, tempo. Hei, Naon tuh? Ya anjing dari toel. acan. Kumprit, kumprot. Emprit, emprut, prit, prot, burusut, brr. Oh jadi urang teh ayeuna rek init ka negara Amarta. Dengekeun. Anjing emprit jeung emprot dan urusanana jeung negara Amarta goblok. Pernah ku bahasa Filipina. Teuing aing mah teu nyaho. Yang emprot segala aduh. Bageus jeung emprot teu rupa. Bade naon ka negara Amarta? Sawadikap. Tangplei panglai. Utang ina. Suai. Merebai. Uang lebih manis daripada madu. Oh jadi urang teh nerek mehan anu ngaran Semar Badranaya. Dengekeun. Ku bahasa Thailand mah. Kayak teh cenah pangleuy jeung Semar hubunganana naon? Teuing. Iraha urang mah initna. Hah? Naon? Naon bete? Naon opoho? Initna iraha. Tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang. Tong didahar. Sabab eta lain dadakan, tapi eta dedekan. Di mana geus jadi dedek, kaituna bakal jadi racun. Di mana kumaneh didahar, maneh bakal asup ka UGD. UGD teh nyaeta hartina Universitas Galuh Dirgantara. Eta teh UGD maneh bakal asup ka hinya, maneh bakal mencret, di mana mencret maka diimpus. Oh ayeuna Bener. nah anjing panjang tapi pondok itu. Pokoknya mah teuing. Ya UGD jadi universitas di mana sia? Teuing pokoknya dengekeun tak kumaha dengekeun. Eta carana teh ning. Ih babari gedinya. Bray. Kepenting mah asal hate menurutnya. Asal hate meureun bahasana mah naon we bagja. Ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas pengbolongannya aku bisa ngobrol dengan babatok si ya Allah. Prong. Tuh ngicipan gai. Nggak sekarang respon berarti ya. Berarti chemistry na geus nyambung. Aya sih mah. Hey. Naon iya. Yes. Tahap awal berhasil. Hey. Naon iya beres. Emprut
pangleuy pungli pungsat perpet kuruluk duruk duk 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 bebet kakak Aisyah ngomong naon tahu bulat hakan ku sia aji jeung dagangna kabina-bina teuing kain teh ya Allah ya Tuhan kami lindungi hamba-Mu ini dari orang stres ya Allah nu aing ngadon malik ngadoa kain aduh kabina-bina teuing ngalet ngengking apanalet kemat-kematnya tang pinang aletan saking nagara ujung marut tengah juk-juk negara marta ayo batur parang udah ngiruang mantap dina dahanona manes karan kalakuan manes kakamakam wah pada mandara tapi niat kudu kebar ku gogoda ulah tapi kasang dara mang sadayana aya pangesto nuhun ari dara mang duh pisalira kumaha ceker beres bade angkat ka mana dan negara Amarta dupi maksana ulah maehan jelema nah sahan bade dipaehan ngaranna Semar Badranaya Allah gitu nah eta cenah eta teh jadi tuma dina bejana mah oh gitu uluh wilujeng di blok 2 Cibawu teh nya mohon RT 4 RW 3 Desa Ciuyah laras aya Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ku apukana pangaresana Bapak Didi Rosadi atanapi Bapak Bofil kalih Ibu Titih Nurwulan dina raraga nyepitan putrana Cep Hedira Firaj Syairazi sareng syukuran resepsi pernikahan nyata rayina Bapak Didi nyata Cep Dinar Pajri AL putrana almarhum Bapak Satori kalih Ibu Kaena Kaneng Nadita Aulia putrina Bapak Munadi almarhum Ibu Nur Lisnawati almarhumah nyata ti Citra Raya Tangerang rengse ditikahkeunana mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga teruntut raud sauyunan sagege sapihanean muncai jadi salewi mundarat jadi salebak cenekna ieu panganten teh kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin ya robbal alamin tatu anu disepitan Cep Herdira mudah-mudahan Bret Kasep sehat salalamina ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagarupa marabahaya rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore nincak dewasa janten jami anu guna kanggo nagara guna
kanggo bangsa oge hirupna beragama. Sinekna ieu murang kalih teh janten jami anu saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tepang sareng Bapak Dartam kalih Ibu Nani, Bapak Kuwu Wasminta, Sumping. Bapak Alamsyah Ketua Blok 2, atuh Bapak Ahmad Satgas Desa Ciuyah, atuh Bapak RW Waryoni, Pak RW. Bapak RT Ahyani, Bapak RT Rukba, Bapak Rasji, atuh Bapak Sekdes aya, atuh Neng Aisyah Kailia Daima, Neng Kaisa Putri El Sanum, putrina Bapak Hajat, Bapak Rayoni kalih Ibu Nyai Arum, Bapak Nandar kalih Ibu Alin, Aa Gio, Aa Ito, Aa Tio, Bapak Anjar kalih Ibu Ani, Bapak Sekdes Sutara, Bapak Haji Sutnisna Panembangan aya, karyawan Roti Kaisa Bakri aya, Bakteri, karyawan ikan, pasukan bonceng ikan cuek, PWG Gunung Sari Kecamatan Waled aya. Alhamdulillah. Atuh anu manco dina YouTube Abah Didu, SJS, Bos Robi, alhamdulillah. Atuh Bapak Haji Guru Taslim, Bos Syapro, Wajabri, Haji Abdullah, Kang Dadan, SMP 4, Kang Aji aya, Baraya Pasaleman aya, Bapak Arif Kuwu Pasaleman, Kang Maman, Bao, Bano, Kang Sadar, Darsi Jos, Pak RW Cakil, jaringan relawan untuk masyarakat Jaya Dibuana aya, PWG Pabuaran Cirebon Timur aya, Bapak Warung Isya Parakanja, alhamdulillah. Oh, Bapak Dewandara aya, Bos Gemoy aya, Pak Haji Cacuk Garut dulu aya nonton, Bos Bako terbesar ieu di Kadungora, Garut. Alhamdulillah duruk dawala cenah cek Bos Cacuk mah. Kang Basru Birayu aya, alhamdulillah. Wo tuning ti mana-mana lu, ti mana ti meni ti suklakna ti siklukna, alhamdulillah. Atuh urang ngadoa ti awit anu kawan maksad pangarsana Bapak Didi Rosadi, mudah-mudahan cing sehat salamina, Amin. cing panjang yuswana, atuh rezekina cing mayeng manteng, cing digampangkeun rezekina nya. Ti awit anu kawan maksad perusahaanna cing langkung ngaronyat. Dawit anu kawan maksad anu disepitan nu ditikakeun anu nongton nu ditongton nu icalan sadayana kum teu diwiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah atuh ka urang dieu nya ti putra Giri Harjati lu. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Hapunten lahir batin saparantosna urang kamari ngalakonan puasa sasi campleng dipungkas ku Idul Fitri. Mudah-mudahan puasa urang cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tu geuning datang sangu goreng wayah kieu. Alhamdulillah keur lapar nya. Balager urang dia makan boga hajat bejakeun ke dalang mah nogna 2 gitu. Ayo ah. Awas. Bye.